Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berhasil. Kecapai tuh, kecapai. Persiapan ya buat besok. Aduh, si Wayon. Assalamualaikum, Wak. Nuju naon? Waalaikumsalam. Wak, damang, Wak. Damang, Wak. Alhamdulillah, Wah. Aduh. Alhamdulillah. Iya ya, isu kanek tempur ya. Oh, tempur. Nyiapin di mana, si Wayon ya, si Bangen. Aduh, ya. Nges di mana, gua? Biasa jalan-jalan di kota, Wak. Wah, di kota kamarnya. Nyapat biasa lah orang Jawa mah. Lain iya geus mamaritan iya ya. Aduh, isukan ngajak tempur ya. Oh, tempurnya. Anu iya si Bangen mata si Mayot ya. Aduh. Hati bisa. Dia menangkan sabari hiji ya. Jujurnya. Aduh. Jajar ngaranna nu kieu teh buah. Aduh, resep nguseup teh. Di Jawa mah jarang nguseup sih. Di Jawa mah kan geningan kumanya. Atuh nguseup bogo di dia atuh diajar mah. Teh ayo, Wak. Pak, Urang gede teh priyogi. Priyogi naon, buah? Sararewas wa mah. Kieu, Wak. Urang yang kasih warni digeget pisan. Terbayang-bayang di mata, Wak. Waduh, terbayang-bayang di matanya. Bener, Wak. Kasih warni alien dah. Aduh, aya kasih warni manehnya. Hayang pisan atuh. Eta mah budak nasi oden. Benar kebo. Wah, bandarnya. Oh, benar kebo. Pokoknya gampang ke dicaritakeun ka kolot lah yang kasih eta. Ya wis, kasih tidak warni. naon ya. Gampang eta mah orang caritakeun ka eta na. Nasi oden nu baturan eta mah. Wah, si Oden. Kumaha carana tawa? Sangkan kieu tawa. Waduh, di mulutnya. Kayak kieu tawa di pulut gini. Waduh, Bisa lancar. gampang. Kira orang caritakeun kasih oden kayaknya. Oh, ceritakeun waduh, geus teu kuat si Mardi. Aduh, geus teu kuatnya. Oke, Gampang eta mah teh. Buah dicaritakeun kala. Oh, sip. Jadi hayangna si Mardi teh kumaha tah? Ayeuna teh hayangna teh langsung kumaha? Pokoknya yang langsung digawin lah, Wak. Langsung dikawin. Pokoknya mah. Mun dina eta mah langsung cakrek ngeureunnya. Eta bener. Langsung digawin, Pak. Kayak di bejaan kuahnya carananya. Siapa? Supanet campurkeun teh. Di bejaan Oh, langsung carana. cair. Siap. Udah pernah ngora wage gua eta masalah kalau we mah. Aya kahayang dan luar mah meureun gua oge meureunnya. Tah kieu carana isukan dibere aya yang cakrek mah. Embua nyokot tai doma sasiki, betulnya Di rumah jenong, tong jangan naon pan hayang cakrek meureun hayang langsung ka pulut nya. Kebeuk umbul. Tah aya babacaanana. Ieu nya babacaanana. Daun jebrag, buah buleud, walu, bagus cuman ngudag isukan Wah, ngudag bener ya tawa. bener. Oh, cobaan-cobanya. Cobaan isukan Oh, ngudag eta paten eta cobaan pan gini wati tomate orang dis gebek. Tak kepo kira kesana tanya. Tuh jeprak, buah bulan. Walu. Dulukannya ke wadah ya. lain ka uwa kasih Marni isukan Berarti salahnya, Wak. itu teh salah per mabeta langsung kasih Marni. Oh, kasih Marni. ngudag Oke isukan lah. Orang cobaan sebenarnya si Marni. ngudag kasih Marni. Oke, siap. Oh, gitunya, Wak. Semoga berhasil. Doakeun ya, Wak. Sok uwa didoakeun diaminan amin sia banyak sia. Tah kitunya buah isukan. Sampeurkeun eta ka itu ke isukan. Wah, itu sawah. Jang. Kamana Jang? Ada kelanjau ucing. Wah, ke diaradu. Parupa budaknya kucing dararo di lalajoanan. Kan Berubahnya itu, Heeh. Wak. lieur baju ayeuna mah ka isukan ulah poho kitu nya julnya. Eta sampeurkeun di mana? Kali eta babacaanna poho biasa. Siap, orang cobanya, Wak. Sok we. Aduh, Wak, sini sekarang sama itu pada pamitan lain. Mana? Ujung Ajung. Berarti nggak usah gede itu mana yang lawat itu. Mau sakit teh domana? Bubut. Oh, darian teh domana teh Assalamualaikum, nanya. Sok. Yuk, tawa. Ayo dadah deui lah. Sok cung. Aduh, aya wae mah ya. Sembul. Bohongan ku aing oge lah. Suka rame-rame tadi udah si Marni. Hujan itu euy. Mau jadi buang sukna itu euy. Hujan kieu mah.
maneh kumaha makena ieu euy. Di starter teu bisa, di selah teu bisa. Naon aya euy? Wah, ieu pengaruh ieu tak ingklik-ingklikan. Sok coba. Da teh hurung-hurung euy. Ya euy. Hurung-hurung. Atuh di kitu mah lamun hurung mah beureun motor urang kahuruan. Ari maneh tadi kumaha mawana dibawa lumpat seban. Lompatan doy urang mah motor lagi kita. Kita pas tadi orang tanya aya motornya cucu siap, mobil cucu siap, pas tanyakan orang teh pareum motor teh soranna teh diganti nya jadi kieu amung cenah. Buru wah motor soranna kitu. Wah. Teh pa ieu mah menular yakin ieu mah. Aduh, penyakitna menular ieu mah. Teu salah deui teh. Wah, menular kumaha ieu teh doe ah. Aduh. Motor urang nu rusak. Otak maneh kalakah ngiluan rusak. Aneh aing mah. Kalakah ngacapruk sia mah aduh. Aduh naon aja. Kemalur. Lagi Bang. Hutan. Nah, mereka jalan mau juga tadi mana? On. On. Oh no. On. Wah, sia si dua ka dieu ya. Ah, kabeneran ya. Uing rek tanya ya. Oke, dikunci. Alah ai mana ini makan pangkot tarik-tarik teuing ieu teh. Aduh sok biasa ieu teh. Lain kunaon ai maneh cenah bejana gering parna ieu teh. Lari anu nyusulan ka imah. Tadi nyata. Ya tengah saminggu. Geus saminggu. Nyata ya. Alah juga muriang kieu nih maneh. Aduh Nyata tuh. da sok atuh ayeuna mah urang ngobrol heula tah. Kunaon ieu teh nu kuguna ka nyakit teh. Sok lah ayeuna mah ngarep tegap ngobrol di dieu. Roek ning maneh mah ieu aduh bersih atuh sia mah kabungkeun hirup nyerangan. Sorangan nyata yang dieu nyata tah. Ayeuna mah kala urang bakoan da ieu. Nya ada tegap teh. Mana bakoan teh? Ada si moleng gitu ah. Ya saya tewak pikiran eta tah. Naon anu pikiran naon ya teh asal rewas ye mikeun ka gering kieu. Lah walah deui teh nih. Pikiran Sagala teu bedog di dieu ya teh. Urang bakoan aja kawan, ras tegap ngobrol aja. Lain kieu ya kawan, emang teh gering kunaon ya teh lain asal rewas. Kejana cek budak tadi gering parna cenah ge. Aya nu nyusul tadi ka kebon, barengan tadi teh ngaras sampel, yang kuman penting da. Bakal nanti nggak saminggu cenah gering parna, teh nyaan emang ini sepak itu juga menang nyabok aing mararewas. Urang teh teh gora giro di kebon teh. Bari itu ge tuh aya seueun ditinggalkeun, da cenah rewas cek budak teh bari gerah gero ka dieu cenah ge. Wah, buru ka dieu cenah si pokon depan ningalikeun cenah gering parna cenah ge ah. Tak saya urang teh ka dieu. Tuh teh urang teh. orang teh geus saminggu geus ngaringkuk ya teh. Saminggu. Aduh. Gering muka sa kumaha macet teh. Kumaha naonna ya teh? Oh ya teh awak teh salaling sekabeh ya teh ngan ya teh gering bati ya. Nganting bati ya teh kabeh ya teh. Kabeneran we aya maneh ka dieu. Aya tanyakeun Naon ya teh? Naon we sugan we. Aing mah teh bisa naon atuh tanyakeun kudu ge aing bubaran mah ka dokter tah. Nanya ka dokter Ka bidan eta teh pengubaran. Aing uing mah bisana ngebon, tah keuleuy, ngawadul ka uing. Sugan we. Ngapatin gitu mah dah. Gitu Sok we. kampung. Ya teh batin teh deui urang teh.
Aduh, ini nyari kunaon ya teh sok coba obrolkeun akan nyari kunaon ya teh. Nyata ieu teh ka dokter. Geus cek dokter ulun naon. Sok Kitu tah nya aya sugan we kabeneran mah aya di dinya kitu bisa. Ieu kitu ka Ibu Salama ka bidan ka dinya geus. geus. Oh, kumaha cenah ge keputusanana? Ah ieu mah cenah kitu caritana teh. Tapi enak Bidang kumaha teh. batin maneh karasa kumaha tak ayeuna. Nyeri keneh. Nyari sugan we atuh ku durah gitu di eta Wah, sugan we atuh da ari eta mah meureunnan aya kang bisa mah meureunnan gitu teu berat bawa durah ari kudu dibejakeun mah uing teh gering batin euy ieu teh kunaon? pertama teh ieu teh dibejakeun kawin Ngakeun kau ya. Aduh. Usaha sunat si mane. mata pengen ya uing teh Siapa ada dikatakan kawin wae. Aduh, ini dikatakan gegeringan kieu. sugan we atuh teh dinya mah Suka naon. Pada kayaan ayeuna geus urip kieu jarkon eta teh hayang can ambakeun geus paksakeun ka kapuan lah. Lain mah uing nya, ngobrolin gitu. kayak gitu Heeh, singkat ayeuna lah maksakeun. alhamdulillah ya sugan we Mana ujar konte euy. Salilan. cek gimana ceng beres ya Iya, Bang. Oh. Tadi ditungguan nyata nyata ya mereka berah nyata asa kalarueung sorangan mah anteur ya ya Alah, aku benahan Peting-peting ngopi ngabako. Beri orang nyen karinding ya. Mau benah ya sileunya ya. Lila nih gitu. Iya geus jadi ya. Iya juga nanti rada hade mah ya. Nah, ya si madu ya. Nah, ujang basna. Alah. cek nih aya si durahna nih ngarengkeun jaipongan nih urang sekalian aya perlu ka itu Ayo, nek aya perlu naon? aya we rahasia ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan yo. Wah, damang. Kumaha cager? Alhamdulillah. Siap, sok duk. Di mana ya teh? Biasa ieu tang, ieu. Eta mah bakalan naon? Ieu teh cimande alhamdulillah ning meunang. Oh. Ieu kenaon ieu? Ah, ya heureuy nyen karinding nyen ieu ya. Biasa bisa ngamu boleh Sunda. Oh, gitu. Yang di Sincep hareunya cai mana itu? Ya kawan. Ya bisa pakai barang batu ya. Cuma cager ya. Islam itu patoknya yang siap. Syukur saupan si lain ka dieu. Batur daek tadi mah euy batur teh ngarekeun jaipongan we jeung ieu ngarawutan karinding. Baru udah cenah teh yang mulai budaya Sunda cenah teh yang karinding ge syukur we. Tapi kunaon eta teh batin teh kamari mah gering batin cenah aja jampres saminggu. Batin naon lah. Kini segala mengimpi Cimane. Oh mana ieu hubunganna jeung Cimane kumaha na batinna da bisa dek barang ku Cimane. Sok lieur maneh mah. Sok tah anu tah rokok tah sunut tah. Kabako heula lah. Ang bari ieu Durah sebenarnya mah uing teh aya perlu euy. Hop.
masalah si Marninya. Heeh. Apa? Nya apa lah telepon kan itu kan masa tadi sore teh geus diobrolkeun masalah si Marni. Palingan atuh. Batinnya nggak batin. Tapi kan Batin, kesaminggu coba cek kata aja joprak mah gara-gara Neng Marni nya lagi Marni mana gitu nya. Dari mana ya teman? Kieu we gerah. Uing teh yang tajam jawokan Yang jauh kanan ya teh. supaya si Marni ngudag supaya Gayana eta ngumudag kumaha sama pas inung hayam. Tah inung hayam anakna keur anakan sok anakna cokot ku maneh. Eta bakal ngudag ngabinti. Oh berarti si Parli teh yang ngabinti heureuh ka maneh teh. Supaya ngudag gitu nya. suganjang hayam. Gitu tah. Aya eta mah lah. Aya jimatna cek urang bejaan jimatnya hayang ngudag gini. Tah hayangna ngudag gini. Kurang bejaannya. Ayeuna itu. Gatuh hayang ting mah yang jawokan. Kuing dibere jarkon ye nya. Ye rengekeun kuduaan. Pembacaan yang jawokan ye. Soalna kamari ka aya anu ka dieu mah dibejakeun tanya budakna mah nu menta jang jawokan eta. Eta paten tanya ngudag pasti eta. Ye pembacaan anak kieu nya jorok tapi wah geus si mah cakdok lah nu disebutkeun cakdok teh mah. Heeh. Tah jarkon ku manehnya Aya kumaha? cokot tai dong masa siki. Meureun geuleuh. Wah entong geuleuh pan ieu mah jang jauhan geuleuh tapi mati. Maneh yang diudag si Marni Hah? pasti diudag. Oh. Tai dong masa siki Heeh. cokot Sokot keupeuh dikeupeuh. tah jang jawakan anak ieu ceopnya rareungeun ieu. Sok. Ieu hade paten. Heeh. Daun jebrag, Hmm. buah buleud. Tah, waduh. Waduh. Wow. Pabiaskeun langsung ka si Marni. Oh, gitu, Bang. Heeh. Oh. Ngudag. Heeh. Lah, Ngudag langsung diudag. ai daun jebrag buah belut naon eta teh? Wow. Wow. Waduh eta teh katanya pastilah. Eta mah Oh, gitu. geus kieu, Heeh. kieu tah good da Sip nama. lah. Sok praktekeun ayeuna kumaneh, ayeuna di dieu nya Ah. yang nyaho, Oh. yang jawokanana sok. Sok mah praktekeun. Oh, Sok, praktekeun. praktekeun. Heus. Sok Nah, cokot aya do mana? cokot teh di mana? Keupeuh, Keupeuh. tah jang jawokanana kieu nya, tah puleukeun lah kieu. Kieukeun tah. Oh, Sok heeh. sok puihkeun. Oh, dipuih kieu. Eureun, eureun, Eureun. daun jebrag, Daun jebrag, buah buleud, buah buleud. tah kieukeun. Wow. 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 Waduh. 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 Si Marni ngudag itu euy. Tah kitu, tah isukan sok praktekeun kumaneh ngudag. Ngudag pokona mah. Heeh. Milik maneh tah si Marni sajarkon. Heeh, sugane atulah. Nya da ngudag nya hayang nya. Heeh. Tingkong Siap. ngudag eta mah. Ngudag ge ka hayang maneh lah. Mudah-mudahan lah ngudag eta pasti Sok lah. diaminan kurang lah ngudag pasti ceknya. Kene lah kahayangna. Sugane atunya. Ngudag pasti ngudag. Wah, dura. Rek ngeureuyeuh ah yang sepenting. Ngeureuyeuh ka mana itu ya? Kayak tuh jalanannya eta yang parek Teh ini salah teh barang rek niar ya kayak itu. Nyar ka mana teh ka kulon Lin. Ini eta yang Antirkeun eta cek lah. Heeh. Eta di Ya, sini. ah. Oh, kari di jalan eta tah bawa tah poho tah. Oh, Eta. oh, nya. Hutan eta. Iya. Iya aja. Oh, hek. Dah. Sia rame isukan sia tah iki sebuah keun durder euy isukan.